Tadi sore aya nu ka imah biasa sok aya nu ngontrol listrik perlistrikan anu ngontrol kilometer tapi beda jelemana lain mangsahnan beda batur sejen ku kami ditanya ke mana mangsahnan almarhum Allahumma gfir lahu warhamhu terus ceelah deui eta mah rada heubeul geus cenah kabeh oge maotna di mana di WC di toilet di kamar mandi mangsana di kamar mandi naon nu mah teh nu bieu teh iya ya ceelah di kamar mandi jadi loba pisan anu jelema hilang di kamar mandi loba kono-kono maot di kamar mandi cenah di kamar mandi tigeledag cenah leueur cenah tas gawe langsung mandi panas ngagolak langsung maot almarhum jadi balarea kasuat dunia teh kajelema nu aya di dunia hati-hati lamun ka kamar mandi rata-rata kabeh di kamar mandi loba pisan anu kajadian maot di kamar mandi loba lain hiji dua meus-meus di kampung kami oge di desa kami di kecamatan di kabupaten bahkan di pulau Jawa loba pisan berita-berita anu meninggal anu maot anu almarhum di kamar mandi solusinya pakai sandal japit anti slip tah nu kawas kieu ye ya anti slip nu anyar lamun geus rada heubeul ganti deui nyaah tah nyawa ulah di murah mareh riweuh nyapekeun nu hirup sakedeung kudu nguburkeun sakedeung kudu nahlilan tahlil ngarawat karunya sing tib mun ka kamar mandi make sandal anti slip nu bieu di tembongeun sakali deui tah anti slip pake nu kieu sabab leueur di kamar mandi 50.000 lah karep teuing nganu puguh mah sing tararapti di kamar mandi loba kajadian yeuh sing areling jadi lamun rek ka kamar mandi pake tutup kopea kieu lantaran naon lamun teu ditutupan atawa teu ditutupan awe-awe lalaki eta teh dikihan setan lain kopea Jack aya ususna nya jadi aya khusus tutup kepala lamun teu make tutup kepala disok dikihan setan terus sing areling ngadoa kaki kiri sampean kiri anu bade dilengkakeun kana ka kamar mandi sareng babacaan ulah rurusuhan bae Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal khobaisi kedah aos-aos anu kararitu tah janten kamar mandi teh sanes tegalna dedemit panginten janten sing areling tah bieu bae anu maot di kamar mandi deui balikan deui kamar mandi teh tempat naon kamar mandi teh tempat tegalna dedemit upami urang teu babacaan mah janten nembe ge aya nu tah nu maot di kamar mandi deui bae seueur pisan kajantenan anu mana maot teh di kamar mandi Jek ari tadi cenah kieu ye cenah kaceos panas naon tah maksudna nya jadi urang tas gawe di mana-mana nu mata oge ulah jam dur lohor atau dur asar kakara kacai janten ningali heula jam sajam satu acana ibak kedah aya di bumi janten
dikana kipaskeun heula si awakna teh amen teu hareudang amen teu panas dituuskeun janten teu langsung kana kaceos ku cahaya anu tiis Awak kurang panas kacios putih. awak kurang panas kaceos ku tiis eta kurang sae atur nuhun informasina ye wejangan ti Mr. Jack hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.